kita ngajauhan dunia teh di jero hate. Ari zahir mah moal bisa jauh di dunia lantaran urang teh hirup di dunia, pakaian dunia, kendaraan dunia, wanita dunia. Jeung loba deui nu dibutuhkeun melalui dunia, munggah haji teu boga duit moal bisa, ziarah ka Banten teu boga duit jeung moal bisa, ka Cirebon teu boga duit moal bisa. Duit teh dunia. Tetapi orang tita ulah resep kana dunia. Satu sisi orang ulah resep kana dunia, satu sisi orang ngabutuhkeun dunia. Modar sia. Hese eta karagos kitu eta. Rahmanirrahim wa ammal mufradul alam lana nafun utawi mufrad alam. Wa yuradu bihi ar-rasul alaihi salatu wassalam. Landan karabkan bihi kalawan mufradul alam apa kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku tetep pigata sa kanjeng Rasul utai rahmat lan salam. Wa nakiratul maqsudatul lan nakirah maqsudah Bani Ibrahim kalawan Bani Ibrahim ala dhammi iku tetap ingatase kumpul ala Allah, ingatase Allah wal jami billah, tegase kumpul kalawan Allah min gairi tanwinin saking orana den tanwinan. Syufatillah sari bisyuhudil muathir, tegase kumpul asar kalawan hadire muathir. Fala yaftariquna min anhu sa'atan, maka orana napisa ya kabeh mufradul alam lan nakirah maqsudah anhu saking Allah sa'atan ing dalam sasaat. Wassalasatul baqiyatu mansubatun lil magadiri lan utawi kang tetalu kang kari iku kang den jumenengkeun kadua pirang-pirang papasten yajri alaihim ma kutiba lahum kang lumaku ingatase magodir alaihim ingatase salasatul baqiyah alaihim ingatase salasatul baqiyah apa barang kang den pastikeun yama den tulis yama lahum kadua salasatul baqiyah ma'as sukuni tahta majari sumartade meneng ing dalam asor-asor ing pirang-pirang gon lumakune ma kutiba in qarabahum fa bifadli lamun markiya Allahum ing salasa maka kalawan fadl Allah wa in faraminu lan lamun adoh ya Allah minhum saking salasa fa bi'adlihi maka kalawan adil Allah wasitru min ajlihi yahlu lan utawi tutup-tutup saking arah-arah Allah yahlu iku kitu yahlu ngaling ya satu wabillahi taufiq lan iku tetep kalawan Allah utawi pangropea nyimpulkeun tentang jelema anu luhur nu geus teu kabita kumio teu kabita ku apansa teu kabita ku jabatan teu kabitaeun ku dunya ku makhluk setan bener-bener geus jadi musuhna nafsu geus ditinggalkeun hiji we nu wujud Allah ngomong mangenaheun letah eueuh tulangan didengekeun langenaheun prak bae urang balik ti pangajian mulai neuleumio warna beureum jambu mantep deuleu mobil beuh masyaallah lampuna naronghol deuleu ruko pohara jasa deuleu bangunan imah disagedengen urang sakumaha istana mulailah hate dibabawa ku nafsu
sia ge panjelem mamanya teu mampu batur ge nyeun imah kitu sarua nang usaha atuh sia ge mantak naon usaha ai teu bisa-bisa teuing mah nyeun proposal bae sih mulai kancola cikeneh mah nyaritakeun dunia mah hina keluar beti pangajian dunia mah mulya cikeneh mah di pangajian nafsu masing hade ulah dituturkeun keluar bae ti pangajian is teu nuturkeun nafsu moal bener setan teh musuh sing hade sia bener keur ngaji mah keluar bae ti pangajian urang nu jadi setan coba eta dumantak lamun teu aya pengolahan ruhani teu aya pengolahan batin deuk kumaha bisana moal bisa kajen ku kumaha ge eta mah aya nu dimurod ku Allah beuceuk bahasa sompral nama 1001 eta mah hiji ge hese di nagara nu dimurod ku Allah aya nama tapi nu biasa nama tetep bae make tata cara aturan make beat guru siap dek ngalampahan lalakonan para rasul tarolah meuleun rasul mah sakadar mere jalan lantarannya nama geus langsung ku Gusti ku ari para sahabat di sahabat ngembang ka para tabiin timbulah para kutubul aulia didinya lah nyana ngembangkeun ilmu batin carana masing-masing tapi tujuanna sarua untuk mentauhidkan Allah secara mutlak ulah aya panyakit nanaon di jero hate mulai kuari titah ngajauhan dunia hiji bae heula titah ngajauhan dunia seseleh urang titah ngajauhan dunia teh di jero hate ari zahir mah moal bisa jauh ti dunia lantaran urang teh hirup di dunia pakaian dunia kendaraan dunia wanita dunia jeung loba deui nu dibutuhkeun melalui dunia munggah haji teu boga duit moal bisa ziarah ka Banten teu boga duit ya moal bisa ka Cirebon teu boga duit moal bisa duit teh dunia tetapi urang titah ulah resep kana dunia satu sisi urang ulah resep kana dunia satu sisi urang ngabutuhkeun dunia modar sia hese eta karagos kitu eta atuh kumaha cenah kiai teh aing nu kabalinger kabehan kabalinger mah kabehan maksudna kumaha mun teu aya guruan hese mun teu aya guruan atuh hese kajen kumaha tapi lamun aya guruan mah gampang mun aya guruan mah ya mulai sia endek bebeneran ka Allah endek nu bener sia sumpah embung sia sumpah mah ulah atuh embung mah sia geus sia rek lalagaan kan ka Allah na ai endek bebeneran hayu sumpah beat ngaranna jadi beat eta di zaman Kangjeng Nabi sumpah setia untuk membela Kangjeng Nabi apapun yang terjadi jadi tarohanana lain sekadar harta nyawa jadi tarohan beat Ridwan beat Aqobah beat Hudaybiyah beat kuari beatna beat Toriko mantak sih hade beat ulah sa beat endek bebeneran endek geus kamun endek sia sing bener kudut deleukeun tunjuk guru guruna atuh bener tah henteu asal ngolembar kos kitu ulah atuh tangan guru saja asal ngolembar ulah ieu eta kos kitu dagan guru da geus urang dek guru kasih eta eta pan guru si dahar mah lulu pancen anda jadi wali mau ulah dahar tangan atuh sia guru sia anu teu dahar ayo ka ditu sugan kapangih paja guru sih naik mobil mah lulu atuh neangan guru ulah naik mobil aya tangan sih atuh kudu kumaha ieu hese amat lamun pandangan kos kitu mah tetep bae hese sia teh deka Allah teh aya Allah teh jauh Allah teh aqrabu min hablil warid
atuh ku Allah teh ai endek ditentukeun masih eta dek diusulkeun ku Allah ya dia. Ya guru sia, atuh teh awapan Allah leutik ieu dunia ku Allah diaturkan. Ya gede. Urang neangan Kangjeng Nabi Khidir saseleh urang. Tapi kapan ku Allah? Dir. Datang ka dia teh. Ai datang namu ka dia. Nah Kangjeng Nabi Khidir tadi tol. Ayo namu ka dia. Nam. Oh, namu. Tengah penting. Jam 2. Gede. Namu set. Hudang jelema. Grebeg. Teu kuat neuleuh Kangjeng Nabi Khidir pajar pocong. Geus jam 2 datang aya di jero kamar bae pun heran. Dateukeun lawang ditutupan kapan ieu kabeh ngunci kok pasti aya di jero. Tapi lamun endek dibere kuat cek Kangjeng Nabi Khidir ulah kaget. Ka ieu saha kara nu tadi paeh teh ya. Agak goler di dinya ujana. Ai daun tuh ka dieu lagi utang padaing. Waduh. Tetep babari Allah nu ngatur. Kadieu tak sia ieu kadieu tak kadieu. Teu pada Allah nu ngatur. Al-Mudabbir teh Allah. Allah teh al-awwal wal akhir wal zahir wal batin. Nu awal nu akhir Allah, anu zahir nu batin Allah. Lamun nu zahir Allah nu batin Allah atuh ieu urang teh Allah. Jadi be pamurtadan. Ican tepi bae se. Dengan bahasa al-awwalu wal akhir wal zahir wal batin eta geus kakurung teh sifat Allah. Allah teh al awal, Allah teh al akhir, antara awal jeung akhir eta teh Allah. Awalun bila tidak wa akhirun bila intiha. Awalna mimitina, akhir tungtungna. Al awal wal akhir. Kemudian al zahir wal batin, Allah teh nu zahir, Allah teh nu batin. Jadi lamun nu zahir Allah, nu batin Allah, zahiran wa batinan Allah. Atuh kakurung ku Allah cukup jang jadi wali al awwalu wal akhir wal zahir wal batin. Jehe, cek Allah ka dieu sia, tek guguru sia ka dieu. Tah, rek jadi. Ka dieu sia. Atuh ku Allah teh diatur. Nu mata ka saurang pancen ke Gusti Allah engke ge didatangkeun ku Gusti Allah teu kudu hese-hese ulang-ulang neangan. Sulit hese, ja Rasul ge diangkat ku Gusti Allah. Tuan Abdul Qadir diangkat jadi kutub ku Gusti Allah. Abu Hasan Asy'ari di ku Allah. Wah nang Allah. Ketika eueuh ku Allah emang teu eueuhkeun. Ulah hese kuari mah waduh toriko hambalayah. Make kartu nama Kipudoli ge bogaeun teh. Kartu nama toriko. Budak pohara jasa. Haju abring-abringan ka pendopo. Budak toriko dibawa ka pendopo. Maca Yasin tilu balik sabar duit karapun eta hasilna. Toriko sikos kitu heran deui mah. Toriko mah lain kitu, toriko mah. Mulai ulah resep kana dunia. Carana kumaha ieu carana? Dibere gambar awak urang teh ku guru. Ieu hulu. Ya, di hulu teh aya mata, aya ceuli, aya irung, aya sungut. Ieu ka dia leungeun, awas. Di antara leungeun dada nah didinya teh belah kenca aya galbu di handapeunana eta teh aya lelembutan latifah ngaran latifatul qalbi latifatur ruh latifatul khafi turun ka dieu ka handap ti handap ka luhur bakalna aya lelembutan latifatun nafsi katiluhur ka handap ka dieu latifatul qalb. Nah urang ngaji lelembutan supaya rapih cak guru teh digambarlah ku guru mana nu kudu dieueuhkeun jeung mana kudu diayakeun ulah wa kamikiran jadi wali ulah wa kamikiran teresep kana dunia eta bae heula mulai maca shalawat heula sia maca shalawat sebab lahanna ieu adalah deuk dipelakan zikir shalawat wah ieu sesuai jeung aturan guru shalawat heula mulai geus bagus mun cara tanah ieu geus maruhmu ieu siap teu sambarangan kan guru mulai dipelakan tek eta heula coba dicoba-coba heula jadi henteu pan urang mah ngagaru kuari macul tek can datang ka ditu ieu geus timbul deui jukut amalaya bensin segala rupa aya can ge datang ka ditu ieu geus hese dieu datang ka ditu balik deh iyo jadi teu rapi-rapi atuh teu naik-naik teh mah mulai kuari mah rapi ya
beting hudang mandi wudu hayalkeun bahwa urang teh ieu keur jadi mayit padian waduh cenah ieu mah sieun gering euredan sia nu rekatna euredan berarti sia resep ka awak lamun masih kada resep ka awak dunia pan awak ge ditinggalkeun ku sia rarasaan sia awak teh eueuh ya Allah ulah sieun sia ulah disirisi sebab anu ngabimbing ketika orang melalui perjalanan eta ulah inget-inget ke medis lamun orang inget ke medis atuh tama urusanna syariat lamun orang asana gering isukan eureun rekatna berarti hook ka awak lamun awak hook ka awak keneh bae atuh atur atuh awak sia sesuai jeung aturan dahar nginum sare nu bener ieu bapak geus kaluar ti dinya emang kudu kitu henteu pan tuh bisa kos kitu mun endek pan bisa kos kitu sih emang kos kitu tama-tama hese atuh saksa babari lu mantep henteu 1000 hiji ge nu jadi ieu keur carita endek sok bae nu mantap sajawa tengah cel Raden Patah doang sajawa sabanten cel Maulana Hasanuddin hungkul cel deui Syekh Hasnawi hungkul apa nu sejen henteu der nu sejen ge ngan teu jaradi kunaon eta atuh kabita kumio kabita ku apansa tejarah lagi hese gagilek bae nah ketika Allah hendak menghendaki mah gampang mulai udang tanpa pamrih bandi sok salat Allahu Akbar cepat salat lagi geus lain cara salat urang salat di thariqah lamun cara salat urang atuh moal jadi salat teh kan geus ngalayang maksudna ngalayang teh emang dipersiapkan seperti kitu lamun urang salat seperti salat urang bae moal jadi ge ka dituna usolli sunnatat tahajjud rak'ataini mustaqto kalau mustaqto ulah ngeliwat Allahu Akbar datang ke kiamat moal jadi eta kudu kumaha eta pan jelema nu teu boga kayakinan mah kos kitu mah kayakinanna dina syariat atuh terus bae eta mah bersyariat tamat teu kudu norekat tah kos kitu syariat bae terus engke kumaha aturan guru dah lain kitu sia salat kumaha sia teh kapan nangtung deui ditangtungkeun ku Allah lempang ge dilempangkeun ku Gusti Allah eta sia napas ngalur-ngalurkeun ngahandapkeun eta teh nang Allah atuh heseueun amat atuh Allah teh aya di diri sia cekal ku sia ge kade kacekal ge Allah ge wah mulai eta kan geus mulai neuk sasar deui bae mulai dek sasar deh bae oh baru dicekal oh iya Allah beunang sia ku aing perasaan batin awas dek naikeun keyakinan pa dieu mah tina ilmu yakin supaya naik kana ainul yakin ti ainul yakin supaya naik kana hakul yakin lamun urang ilmu yakin bae syariat karana yakin ku usolli sunat tahajjud rakaataini mustaqbil ka lillahi ta'ala Allahu akbar pas dia jeung aturan syariat mah ilmu yakin arana ketika urang beres maca Fatihah maca surat cak syariat sempurna teh kos kitu teh ruku Allahu akbar baca subhana rabbiyal azim bihamdi subhana rabbiyal sempurna sana ieu sami Allahu liman atama ilmu yakin atau teman-teman kudu norekat teh kos kitu babarisa kabehan jadi aji kabehan ieu lain kumaha tuh pan eta sia nangtung ku Allah ditangtukeun sia napas teh kaluhur ka handap ku Allah rese amat Allah teh wa nahnu aqrabu min hablil warid dar salat Allahu akbar geus bae Allahu akbar kabira alhamdulillah henteu ngarasakeun henteu ngamaknaan Allah nu agung Allahu akbar kabira alhamdulillah henteu ieu mah gerak Allah Allahu akbar kabir Allahu akbar bismillah Allahu akbar tahiyatun barakatuh salawatun likum Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar subhanallah ya Allah likum Allahu akbar barang izuk-izuk aing sakang itu teh salat kos kitu apa teh salat guruan mau bisa tapi sakali tuturkeun omongan guru Allahu akbar Allah nu agung baca Allahu akbar kabir walhamdulillah kasih ulah di manaan ya geus pan sia ngamaknaan mah keur ngaji ge geus
Oke di mana andi bae sok der. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Terus surat beres. Ruku Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal. Terus saminggu, 2 minggu, 3 minggu ngeunah bakal lagi. Ngeunah teh salat bak. Ih jaheuh. Allahu akbar. Nikmat salat teh. Kulai kuari mulai lantaran urang diurus ku guru. Lantaran aya pagawean urang nu ngadorong ke arah eta. Ya sholawat ya zikir digiringkan ke arah yakin. Mulai kuari ngeunaheun horeng. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Ih ngeunaheun amat teh salat teh. Oh Allahu akbar. Nah geus geunaheun rindu ka salat, hayang salat bae. Hayang salat bae mantak tah. Lamun urang mulai ngeunaheun salat ketika datang waktu asar dimakruhkeun salat eta ceurik. Ceurik mah ngeunaheun jata salat, aduh mantes asar teu meunang salat aing rindu jasa ka salat teh ya. Giliran betas magrib teu salat. Beda Allah ngeunaheun. Allah nu Maha Agung bae. Ja Allah nyahueun. Mantak nu ngajelaskeun ge Imam Ghazali. Maka jeung sejak segala. Pagawean TK kos kitu. Sejak kaula salat tahajud 2 rakaat mustakbir Allahu akbar. Ya. Tama TK atuh kos kitu emang Allah teh nyahoon pugu gerak sia ge ngagerakeun Allah. Deuk ngabalikeun kos kitu tah hese. Intina deuk ngabalikeun iradat ti Allah ulah ti urang. Berarti kan deuk ngalawekeun ikhtiar. Ieu mah ngaji bab kewalian lamun urang ngaeukeun ikhtiar urang bakalna kaganggu tauhid urang lantaran tauhid urang mah tetep kudu aya ikhtiar. Tetapi ketika urang neuk ngaji bab kewalian mau tidak mau ikhtiar bakal eueuh sorangan. Jasa najan diaya-ayakeun ge eueuh ieu bakalna mah urang berusaha ikhtiar urang hayang supaya cager penyakit urang jageninganan kersaning Gusti teh cager mah henteu cager bae berarti ikhtiar urang sia-sia. Ketika ku urang henteu diikhtiaran urang keur diuk bae jol bae jelema mau totongkol ye ja mantep ieu henteu ikhtiar teu naon nu mau totongkol aya menang 2 poe urang titah mayar. Dua barang ku urang dipikir jaheuh ikhtiar teh kadang tinggaleun ikhtiar teh kadang tinggal ieu mah mun ngaji ilmu thariqah. Lamun encan sih ulah ieu mah batak ieu mah teu bisa langsung, teu bisa terlalu jero. Lantaran engke dipikir we nya, ulah aya ikhtiar lah. Geus bae atuh ngawarung tutup. Segala rupa tutup bae aja. Ulah aya ikhtiar lah engke ge ku Gusti Allah dibere ieu. Nyana pemajikan. Koprak. Heuy. Ieu tutup bae kunaon? Lah, geus ulah aya ikhtiar ja tinggalin itu. Je atuh ieu kami deuk daru engke ge ku Allah dibere dahar. Atuh di dinya kuat ai kami. Nah, mulai ribut kan jeung pamajikan. Banyak deuk jadi wali ribut jeung pamajikan. Teu etis kapan jeung anak di demo ku pamajikan jeung anak. Wah, abah sasar. Gara-gara ngaji ka Cilongok. Aduh atuh kese. Aya cadwaya mah ulah ieu sebagai gambaran global bae. Dek ngaleungitkeun iradat ulah aya iradat di urang tahta majaril aqdar cek Tuan Abdul Qadir sare anjeun handapeun pancuran qadar nulir teu beda jeung cai hujan dina padang ngalirna terus bae apa urang keluar ti qadar jam teu dia teu keluar ti qadar terus bae urang mah ieu teh sesuai jeung qadar Allah terus bae qadar Allah kajeuting diikhtiaran ge qadar kadinya mah kadinya bae qadar urang mah terus bae muter bae datang ka urang maot qadar urang terus bae atuh maning tuturkeun qadar Allah nam tahta mizabil aqdar jadi urang teh ieu teh digiring supaya urang nurut kana qadar Allah nah ieu carana hese ngalunakeun hate urang supaya ulah aya iradat beti Gusti Allah. Berarti lamun urang aya iradat dua iradat Allah jeung iradat urang eta mah syariat teh ngaranna henteu salah ngan ka sorgana masih keneh diantarekeun boa ka sorga boa henteu sebab naon sebab jelema nu bersyariat mah ikhlas dan hese nah deuk ngaleungitkeun iradat ieu urang lur ta ieu ngaji cilaka ieu lamun diteruskeun ngaji kos kieu mah cilaka ieu mah kos kieu mah deuk ngaleungitkeun iradat teu meunang dibahas lamun urang praktek leungit sorangan bakal iradat mah geura mulai geus lah ieu mah geus dipotong bae singkat bae mah norekat teu naon henteu atuh
Mulai guys, cak guru salat dah Allahu Akbar bae geura ge. Allahu Akbar. Langsung bae, Allahu liman. Saminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan mungkin encan aya ngeunah. Ketika bubulanan jaheung ngeunaheun hampang Allahu Akbar, Allah nu Maha Agung bae. Timbul keyakinan, jahe alamun geus timbul keyakinan geus moal bisa diganggu gugat salat kos kitu. Allahu Akbar. Emang yakin geus kadinya urang mah teu yakin, sebab yakinna ka syariat. Ye, kos kitu mah kitu niatan tah mah lantaran niat mah qasdu ta'arud ta'id balik deui atuh teh masih mah. Atuh ngaji patul muin bae ulah ngaji torekat. Ngaji patul muin los ku sia, soekeun tah patul muin los. Qasdu ta'arud ta'id, qasdu ta'arud ta'id. Emang salah atuh henteu ngan makomna makom syariat. Ketika urang dek norekat, oh eta mah Allahu Akbar. Atuh berarti salah, henteu salah, engke timbul sorangan. Mulai orang Allahu Akbar ngeunaheun, Allahu Akbar. Masya Allah, Allah teh aya di mana-mana. Urang lempang ku Allah, nangtung ku Allah, sehingga gerak urang gerak Allah. Ketika orang sholat, ente orang mau asa sholat Allah, tadi aku ge sholat orang, geus optimal tak kos gitu. Kan orang mah ngaku bahwa orang nu sholat, syariat ngaranna. Ketika orang teu ngaku jalain aing nu sholat mah Allah nu sholat mah, aing mah ngan sakara digerak-gerakkeun ku Allah. Allahu Akbar, Allah nu agung. Tak ieu kecap urang teh digerakkeun ku Allah. Suara nu kaluar nang nyuarakeun Allah, nangtung urang nang nangtungkeun Allah. Ketika ruku lain urang Allah nu ngarukukeun, ketika nangtung itidal Allah nu ngaitidalkeun, ketika sujud Allah nu nyujudkeun. Ngan eta mah geus otomatis perasaan seperti kitu sebab geus boga kayakinanna seperti itu. Nang guru eta teh ngabimbing sehingga urang boga keyakinan Allahu Akbar. Di nu rame teu beunang tetep bae nya da kudu usolli. Naon sebabna? Engke nimbulkeun mang-mang batur. Komonya dijadikeun imam biasa bae sih. Syariat padahal mah hate mah tetep bertentangan. Ngan kudu kitu bae supaya naon? Supaya stabil bae. Satu ketika mah tetep jadinya kecolongan, satu ketika mah lantaran lain nu eta asli namanya nama. Nu asli nama Allahu Akbar. Satu ketika mah tetep kecolongan. Oh, jakos kitu salat Allahu Akbar. Biasa bae. Ngan emang didinya makom lah geus luhur cenah mah naik tina ilmu yakin kana ainul yakin kuari geus genah jasa didinya teh naon ge geus asa bareng jeung Allah kuari mah innallaha ma'ana teh geus karasa lain nyaho tapi karasa mun tadi mah nyaho innallaha ma'ana dibahaslah melalui ilmu yakin ngaranna kuari mah geus naik kana ainul yakin karasa kuari mah kuaring geunaheun jasa asa bareng bae jeung Allah ka mana asa jeung Allah bae nu mantak adab selalu bae kumanehanana diraksa sebab asa bareng bae jeung Allah sanajan di jero kamar tetep beradab bae sebab asa bareng bae jeung Allah isin jasa ka Allah timbullah isin ka Allah. Nah salat geunaheun maca Quran geunaheun maca shalawat nu berhubungan jeung Allah jeung perintah-perintah Allah geunaheun ketika aya bebendu Allah bencina anu luar biasa sebab aya Allahan. Nah didinya bae geus pohara jasa komo datang kana hakul yakin. Nah ieu nu kurang dicaritakeun teh ya boga hakul yakin wa amal mufradul alam adapun mufradul alam mayuradu bihi ar-rasul alaihi salatu wassalam. Ieu mah geus mu hese dicaritakeun ada jalma hese lantaran emang ti Gusti Allah ti Allah ku Allah ka Allah. Nah aya demokrasi mah lain dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat bertolak belakang. Wow. Ieu mah ti Allah ku Allah ka Allah. Sok sia neuk milih mana? Neuk milih demokrasi los. Neuk milih Allah eta tadi ti Allah jaka bagi hakikat mah. Ku Allah kapan? Deuk Allah kapan? Kajen tinggi henteu teu geus bakal ka Allah. Kajen ku kumaha ge jaku Allah, kajen ku kumaha ge ti Allah. Ngaku atau teu ngaku jakos kitu pada hakikat mah. Ente ngomong dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Gantung ngomong kos kitu mah. Bohong. Tetapi memang eta kaedah demokrasi atuh terus bae diomongkeun kos kitu dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Dibuktian apa henteu. Dibuktian mah dari rakyat untuk jembluk. Pan itu kan. Oleh jembluk atuh kitu bae geus. Nah, Kangjeng Rasul mah geus teu bisa dicaritakeun lantaran nyana mah memang dibuatna ge tina nur ilahi. Hese ngomongna, naik kuari nakiratul maksudah nu tadi para aulia. Ieu meunang nyokot ti Bani Ibrahim, aya bae tetesan kabeh ge. Kabeh waliullah teh bi Bani Ibrahim kabeh ge. Coba ge kajeun kumaha ge. Jelema nu diangkat jadi wali pasti aya tetesan Kangjeng.
wajan teuing kuku bahagia kajahoan atau teu kajahoan aya bae tetesan Kangjeng Nabi. Lamun jelema nyieun pondok pesantren kemudian nyana istimewa jasa ka Allah aya bae tetesan. Lamun nyana haju ngagiwar eueuh berarti tetesan Kangjeng Nabi. Kajen hebat kumaha ge eueuh. Lamun aya tetesan Kangjeng Nabi berarti aya mun tetesan Kangjeng Nabi kabelah dituna tetesan Bani Ibrahim. Nah ieu teh ala dhammi alallah ngahiji jeung Allah wa jam'i billah bin ghairi tanwinin. Subatil asar bisuhudil muassir lantaran asa kadeuleu nu mere tapak urang dijieun ku Allah nu nyieun Allah teh asa kadeuleu bae. Urang dihirupan ku Allah nu nyieun hirup asa kadeuleu bae. Urang dibentakeun ku Allah nu nyieun benta asa kadeuleu. Urang dibere denge nu nyieun denge asa kadeuleu. Urang teh dibere napas nu nyieun napas asa kadeuleu. Atau orang teh kalgorik seperti jelema anu kakerem ka di Allah ka ditu Allah lantaran mata nu Allah ti Allah ku Allah ceuli ti Allah ku Allah ka Allah irung ti Allah ku Allah ka Allah sungut ti Allah ku Allah ka Allah ieu mah kabeh ge kos urang kakerem nu mantak lamun geus kos kitu deuk naon make usoli nek naon make usoli salat jaka Allah kabeh kos jelema kakerem jelema kakerem teh ya ka dieu cai ka ditu cai ka dieu cai ka ditu cai kuari ge naritakeun mata jati Allah ku Allah ka Allah ceuli ti Allah ka Allah ku Allah irung ti Allah ku Allah ka Allah sungut ti Allah ka Allah ku Allah napas urang ti Allah ka Allah ji atuh deuk taun make usoli-usoli ge ieu kabeh ge ti Allah geus bae Allahu akbar salat sia pas kitu mulai tas salat aing jadi henteu teh salatnya kos kitulah perjalanan tanpa anu ngabimbing mah bisa mantak dibimbing ieu gawean nah engke jadi sorangan ka dituna diudak-udak mun nyeun bolu teh mah ieu sakira cikana ieu sakira kulub nah jadi bae bolu nyeun bale nu dimaksud kolongna asal nyeun bale kolong aya henteu kudu maksud nyeun kolong balena bae nu rapi engke kolong mah aya sorangan lamun urang nyeun kolong engke balena wah teu beres engke mun ieu mah nu rapi balena engke kolong ieu aya kolongan atuh sia teh nyeun bale iki kolong aya, nah iki sarua makrifat bakal aya ketika ditata ku guru. Ye sempurna pembentukan anak makrifat bakal aya. Nu matak makrifat mah hese datangna surusup ka jero hate keur leumpang keur dieu keur ngedeng. Kadang-kadang hudang sare. Kadang-kadang keur ngariung neulecau makrifat teh mantep ya. Hese rahasia Allah. Kadang-kadang datang keur salat, kadang-kadang eta rahasia Allah kumaha Allah bae nu merena. Ngan tetep bae Allah mere kos kitu teh ketika nol aya di diri urang. Nolkeun lah nu hese. Ieu teh deuk nyangan nol, deuk nyangan nol sadaya-daya nu Gusti abdi ngaku mata nu abdi iraha abdi nyieun Gusti da jijeunan Gusti mun satungtung ieu di aku ku abdi jauh jeung Gusti teu ngaku-ngaku Gusti ieu mata nu Gusti nu manta kulantaran ieu mata nu Gusti ku abdi rek digunakeun bae sesuai jeung parentah Gusti ku abdi pake nonton TV Gusti pake neureusi mah goblok sia jak Allah tolol sia temual kadingan ken lagi isin amat Gusti ku abdi pake neuleuh TV bae ieu mah papan mata nu Gusti titipan ti Gusti embung abdi mah tuh kan kadinya arahna ieu Gusti abdi jauh jeung Gusti lantaran ceuli teh di aku ku abdi padahal iraha atuh abdi meuli ceuli iraha abdi nyieun ceuli da ieu mah Gusti ti Gusti kapan bisa ngadenge teh ku Gusti ti Gusti nu mantak deuk dikagustikeun bae ku abdi hampura Gusti besi abdi ngaku-ngaku nu Gusti nol lain ngomong perasaan Gusti ieu teh suku teh nu Gusti lain nu abdi masyaallah Gusti hampura besi ku abdi digunakeun lain dina kahayang Gusti isin Gusti abdi mah henteu miboga satungtung abdi ngaku meureun ieu suku nu abdi jauh jeung Gusti abdi mah lain suku lain nu abdi nu Gusti nu mantep ku abdi rek dipake leumpang bae ka ieu masih mbak tolol ku galedeg sia cak aing ngirim galedeg ka sia ieu tuh kan sia ada tah geus nu di aku kabeh ge sadaya-daya nu Gusti bae coba bener henteu ngong be azan subuh Allahu akbar ta nu aing ta hudang be Gusti tunduh kene kada cak sia nu aing
pasrahkeun atuh ka aing. Engke ge moal aya tunduh lamun geus dipasrahkeun ka aing mah. Matak lamun geus di nol, zikir teh pan lain kenceng ke mah. La ilaha illallah. Can bisa begitu. Tarik. La ilaha illallah. Seakan urang ngabimbing ruh. La ilaha. Sesuai jeung aturan. Illallah. Illallah dibimbing roh urang teh la illallah la illallah aju ka mana teh sora Allah SD teh naon kitu mimitian emang kumaha ngamimitian ngabimbing roh supaya roh pinuh ku asma Allah ka Allah hungkul ti Allah ku Allah ka Allah. Nah mulai ku hari geus rada bisa la ilaha illallah geus rada otomatis la ilaha illallah nah geus nyaho lebah jana la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ngeunaheun bakalna eta beungan sakar nyekel tasbih ge ngan tanda doang kadituna mah emang teu diitungan ieu sameunangna bae neuk 55 neuk genep-genep wala guys la ilaha illallah la ilaha leng lantaran ruhani diurus dibacaan la ilaha illallah kembali ka nu bogana ku nu bogana kuari ditarima mulai ngeunaheun teu karasa tah urang zikir ti jam 3 datang ka Allahu akbar kaget aya nu azan sakedeung amat perasaan sakedeung teuing ti jam 3 teh lantaran ku ngeunaheun zikir. Lah. Oh, iya subuh horenganan. Ah nungguan bari ngedeng. Reup subuh jam 7. Orang lamun cerita tentang alam nu itu ya nu ngabimbing ya hese. Nah iyalah caritana biddommi ala dhammi ala Allah wal jam'i billah min ghairi tanwinin. Numatak disebut menyatu dengan Allah. Itu ya di debat ya, masa bisa menyatu dengan Allah? Urang makan maha anyar. Gusti Allah maha kodim. Masa sih nu anyar bisa ngahiji jeung nu kodim? Cilaka sia. Hese ngabejakeun anak. Urang lamun ngaji teh hese kitu deui mentok kajenkeun mabage menyatu dengan Allah teh teu meunang ngabahasakeun menyatu dengan Allah. Sebab naon? Urang mah maha anyar, Allah maha kodim. Mana bisa si nu anyar jeung nu kodim bisa ngahiji? Keur pembahasan carita hese ngomongkeun anak, ujung-ujungna bakal merasakan engke. Kajen disalahkeun eueuh masalah. Deuk teh disalahkeun sabodo. Deuk disalahkeun eueuh ngan lamun jelema anu berangkat melalui ilmu eta bakal kapanggih ge oh ngahiji teh kieu lain berarti haju ngahiji urang jadi Allah taeh pugu urang ge ku Allah ngahiji teh teu daya teu upaya nyanggakeun sadaya-daya nu diaku ku Gusti ku abdi sadayana nu Gusti mata teh sanes nu abdi nu Gusti maka abdi rela jasa dek dipake ka Gusti ceuli teh lain nu abdi nu Gusti rela jasa dek dipake ka Gusti nyawa teh lain nu abdi nu Gusti bahkan Gusti teh satu saat maka pan ngutus malakal maut neuk nyoplokeun nyawa abdi rela jasa abdi mah kumaha ge kumaha Gusti be andai kata dititah perang ku Gusti siap lantaran ieu parentah Gusti lantaran nyawa kaluar ku Gusti deuk dikagustikeun abdi mah siap jasa. Wow, keur ngaji mantep jasanya. Siap. Aya bae genderung, siap perang. Kiai heula ti heula. Tapi geus waktuna mah tetep bae, perang bae, embung perang bae. Daek perang bae. Eta mah situasi. Kos urang guari dihadapkan ke permasalahan pilpres, siap teu siap jadi bae kan pilpres mah. Tinggal urangna bisa apa henteu menguasai situasi. Nah, ieu keur carita ye. Nah, Kangjeng Nabi mah menyatu dengan Allah. Allah wal jam'i billah min ghairi tanwin. Ay subatil asar bisuhudil wasir. Panjang kene caritana. Wallahu a'lam bishawab.